Nah, rame nih kan di imah nak karena rame. Mantap ngopi ABC yang heubeut teh heubeut ya. Tawar-tawar dah oke. Oh sudah jawe na orang kumaha lieur. Atuh goroan itu dah. Mayoran jeung naon? Nya. Aya ditah daharan teh digorohan jauh ge. Ai inu mah ge ditah gerohaneun bala ge naon bala. Ayap jelema bebekan ge api-api molor ya meureunana. Ai teh teureun mah teh digorohan ku inu utuh. Oh, udah gitu kalis ke anak teh aya nu anyar mah. Atuh nu anyar mah da jarang ka dina maneh mah bagor neuleuh nangis bosen ka maneh mah. Leuh mun bagor ngawaro. Eta beuki ndeun sampe geuning koplok teh tah. Menang celebekan mana teh? Mana? Bakin euy boga bleg anak teh da. Eser kondak ka itu lah, jelema kitu hayang meunang. Sarwana jeung si eta dah korat. Banget mah. Itu da hirup naon teh sungut menat kokod cacah teh eta mah. Aing mah sok. Mana atuh kana dah? Aing mah mun nyaho anak aing kieu kalakuanana moal dibijiakeun ka aing mah. Antep teh meureunana. Da naon pijeun kelun hungkul. Eta nasi ting salirana beuteung. Atuh antep aing. Mau dibijekeun, mau dijurukeun, aya diisingkeun aing mah kana etakeun piceun. Heeh, tah. Nya seukeut matana teh eleu ka budak heran aing geus ieu. Cabe dak bere cabe kayaknya. Alo yang cabe mah ada. Lada-lada teh aya. Oh, itu na baskom. Sama plam. Ini hiji deui sineng mah koret aing mah. Teh sangut nu bahago mi enyoh kitu. Mun iku Ada piraku mah batur darah habis itu. Kan meureun tos di imah pan betelin. Itu ada beda sama sama abi sama mak. Goblok. Rugi teh lebok kejadian teh. Goblok mah. Aing mah tadi belanda deleng deutan ngalah dun sampe miti poros. Dun sampe mah rontok. Waluh tuh aya dina ruur hateup hek alah olahkeun asal teh nanti alah ngudag ulah. Ana tawar-tawar aneh. Atuh da geus dibere hancengan tabelam. Darmao hiji gerak. Terus nini itu ke ditawaran mah hare-hare sugan aing teh teu beukieun. Aing geus eueuh alah ditaruh. Aneh, ayeuna waktu daang ngarak dititah. Oh, engke jeung daang teh ti beurang. Allah sayur teh. Heeh. Edang geus bener atuh nongeng kitu mah hitut deui. Nah. Gusti, kabeneran gablek anak itu.